Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 5. Kumaha hidup damang mugia hidup ayatina kesehatan. Alhamdulillah dina denget ieu barudak tiasa tepang deui. Sami-sami urang sadayana belajar secara online daring nya. Nah, tina kesempatan ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan nyaeta masih ngeunaan nyawalakeun eusi carpon ya. Cobi ku hidup diemut-emut deui pangajaran anu saminggon kamari. Ituna hayu urang sami-sami simak video pembelajaran ieu cing leres ku hidup sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak mangga ku hidup diaos heula dibuka buku pamekar diajar bahasa Sundana. Cobi dibuka halaman 77 nyaeta bagian B nyawalakeun eusi carpon ya. Nyawalakeun eusi carpon. Bacaan anu carpon anu kuhidep tos diaos, cobi diaos deui di halaman 74 nyaeta carponna ngeunaan kembang lili kanggo ibu. Nah, cobi bilih hilap deui kuhidep diaos heula carponna. Anu saledeungna nyaeta nyawalakeun eusi carpon. Bacaan anu tos kuhidep tadi diaos di halaman 74 eta teh disebutna carpon atawa carita pondok. Hari carita pondok teh mangrupa carita anu memang ukuranana pondok. Jalan caritana henteu loba babagianana. Waktu kajadianana henteu lila sarta jumlah palakuna oge saeutik. Carita pondok ngabogaan unsur-unsur carita saperti tema, palaku, galur carita, latar jeung amanat. Tema teh nyaeta jejer carita nya. Palaku mangrupa jalma-jalma anu dilalakonkeun dina carita biasanana oge watak nu tangtu. Galur carita ngagambarkeun lalampahan carita ti awal nepi ka akhir. Latar ngagambarkeun tempat, waktu jeung suasana kajadian carita. Amanat nyaeta pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu macana. Pikeun maham eusi carpon. Hidup kudu ngajawab ieu pertanyaan. Alus nama diskusinya jeung kulawargi di bumi jeung ayah jeung bapak nya. Tanapi jarang ibu. Nah, sapartos naon tema anu dicaritakeun dina carpon teh? Saha wae palakuna dina eta carpon? Kumaha watak palakuna? Di mana iraha jeung kumaha suasanana kajadian carita? Cik pek caritakeun kumaha jalan caritana. Ari pangarang ngagunakeun kecap-kecap naon nu keur ngagambarkeun para palaku caritana. Ceuk eta carpon kudu kumaha urang teh mun di jalan gede atawa nyokot barang batur tah. Mun pertanyaan di luhur geus dijawab berarti hidup atos di aos nya di aos leres-leres nya carpon anu kembang lili kangge ibu. Nah, bacaan anu tos ku hidup di aos di luhur nya aya kalimah-kalimah anu geus dikosongkeun ieu nya contohna pek lengkapkeun ku milih kecap nu geus disadiakeun di gigirna eta di halaman 78 nya. Cobi diaos. Contohna di perpustakaan mah buku teh titik-titik nah dikosongkeun teh lengkap. Nah, cobi ku hirup dipilih mana kecap anu leres sareng eusianana. Sakitu wae anu tiasa Bapak kepihatur. Mugia hidup sadayana ngartos ya ngaragapkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.